Ayo mana masih kena puasa aja. Henteu mang, aja kalau kesal kan adan. Set nih tarik teuing itu sih tidak tebongi orang teh. Kat. Biasa we ngomongna biasa. Ya, sok ulang. Hese, Ulang. 1, 2, 3, action. Ayo mana masih kena puasa aja. henteu mang, kalau kesal kan adan aja. Astagfirullahaladzim. Lalaunan jai lalaunan. Pan ayeuna mah geus make mikrofon, ieu make mikrofon inback. Ieu teh jiga batur geuningan anjir konten kreator. Ya. Mikrofon inback gunana ajang nangkep suara ameh teu tarik teuing. Jeung loba fitur sejenna jai. Seperti peredam kebisingan ganda. Terus jarak transmisi nepieun ka 50 meter jadi bisa jauh. Daya tahan baterai weh nepieun ka 50 genep jam. Bayangkeun kudu dinya nya. Terus kalebihan nu sejenna leutik. Bentukna jadi teu berat teu ngagayot kana baju. Oge ngecasna gampang. Plak beres. Oh gitu. Jadi lalaunan we nya. Ngomongna biasa seperti biasa ngobrol. Sok lah, ulang. 1, 2, 3, action. Mana masih kena puasa aja. Henteu mang, aja kalau keheul kan adan. Nah, kan anjir hubunganna puasa jeung kudu adan. Maneh Kahayang mah mang, ari bulan puasa mah, ari adan maghrib jeung adan asar lagamna dibedakeun atuh mang. Aja tadi kalah salah paham. asarnya disangka adan maghrib ku maneh. Maneh. Terus lagamna kudu dikumahakeun heuh. Arek kudu dangdut koplo. Nya tamang kudu koplo, mun teu eta bajidor. Moal ebah. Udah kerempag anjir. Parah. Jai. Mending ayeuna maneangan caruh yuk. Jeung naon mang? Apaleun anjir. Ayeuna mah usum bang ngingu caruh teh. Tina anak. Anakna keneh diingu jadi nurut pas gede teh Jai. Lucu sih ya. Nya di euy, Oh, nurut bisa nurut juga ucing biasanya. atuh bisa dititah ka hareup meuli nasi padang. Begitu oge ka Jai ceu teh. Yuk, jangan ya. Embung ah, Kalau gua. ning jiga abi mang, Naon? nu teh babari eta mah. Naon? Sireum. Tuh aya di masa jodoh keur endogan ayeuna ge. Haraban babari tinggal ku gula. Modal teu rujit. Teu kurang leutik eta anjir. Minggu Henteu, sireum. Cek aing mah sakalian anjir. Ngingu ieu nih sieur, apa sieur? heeh. Apa? Tongo apa? Apa? Jadi kita anjing kabayang anjir marapan teh anjir bari make mikroskop itu dikeceng. Agok anjir. Hari Minggu liburnya cerah cuaca ditemani kukuaci kopi hitam sesep pas aya artinya tapi katang nu cocok mah itu jarum coklat lur tidak eueuh di warungna geus lah bae nu kieu gitu jadi masalah pokokna mah ajang si CS mah naon teh kenikmatan yang hakiki bener teh kan ieu teh euy rada mangmang jeung hariwang lur stok pang-pang mah stok kuaci orang geus beak itu. Da si CS mah bagaikan hiu tanpa taring lur. Lamun eueuh kuaci teh. Aslina. Tapi da geus mesen sih bieu ka si Casbla. Keur di kota cenah manehna teh. Teuing keur naon? Ngan sok hariwang aing mesen ka si Casbla mah. Salah wae. Ya, dengan data. Rape euy, tiris. Geus ulin maneh belah kota. Nya, Ces. Aduh, senaon balanja? Tas nganjang ti dulur. Sekalian biar teh urang nyimpang ka Hadirmat. Ingat pan pesanan Alpamat. didinya Alpamat belah. Hadirmat, Ces. Alpa mah eueuh. Karena ge Alpa berarti eueuh Hadirmat aya ge.
Lah, kumaha maneh. Mana pesanan aing? Kuaci, Heeh. paneta teh Ces. Urang geus keluar kuir di jero nanyakeun ka kasir. Oh woi, aya ge anu poe Rebo, Ces. Urang mah paur, karunya baturan. Eta teh bisi geus kadaluarsa, Ya, cek aing ge. bisi muncrut. Oh, kabalegan kita kasih. Please, Bla. Eta merek eta teh Rebo teh. Merek kuaci. Arek poe naon oge, arek poe Minggu, arek poe Senin, arek poe Kemis anger eta moal rubah Rebo anger. Ampun si ieu aing mah. Nitip ka maneh eueuh nu baleg anjir Cas Bla. Lain beli masak bingung itu bahasan ke zaman baheula geuning. Boba anu mana? Eta anu comel disebutna cak-cak bodas kok. Heeh. Tah kitu keistimewaan urang Sunda, kahebatan kolot urang zaman baheula. Jadi loba pisan kamonesana teh. Nya, bener teh. Termasuk dina bahasana. Utak kudu bangga guys nya jadi orang Sunda, bener teh urang teh. Tah nu nyieun bibi bingung naon ieu. Heuh tarek disebut cak-cak bodas di lamun orang Afrika anu comelna. Ning. Tapi dah heueuh nya euy. Henteu bi, henteu cak-cak bodas. Lamun orang Afrika nu comelna disebutna teh cak-cak hejo bagedon. Itu henteu cak-cak bodas. Kira aku orang Afrika anjir. Ya guys ya. ya wae bieu aing pertanyaan ya. Hah bisa wae ya kanyut kunang. Anjing, anu teh karoblok juga, ngarampi hari itu burit. Balik ya. Naonan cenanya anjing amuk-amukan. Aing tak tunggu gerai wayak kieu. Manuk can ngarampi aing mah. Geus saha rek ngampikeun manuk atuh aing maneh. Hah? Geus cek aing ieu daripada tunggu kieu patut anjir. Mending antar aing ka lobak ya. Kok aing carekan bapak tere aing ieu mah. Ah, geus ulah mau sesat bae ulah ya. Aing mah ieu mah aya perlu. Moal make jeung meuli kawa-kawa moal. Aing aya perlu ieu mah dititah pamajikan. Yuk, geus tinggalkeun ieu mah. Saloba-loba nage manuk piit sia teh eueuh anjir. Kumaneh sugan kan tingali teu? Manuk piit marawa karung. Oh. Moal beak moal sakieu mah. Maneh mah digawean ku bapa maneh situ moal teh. Ye, bapa tere maneh teh ka maneh teh resep jeung nyaho. Sebenarnya mah Resep naon? resep nita nyah mere digawean buru kayak gitu bisa keburu sore ya yuk agar aing ayo atuh itu atuh ya wah we anjir ngarudah makan lain berat ayeuna karasana mah kusorangan gitu nya meureun baheula teh ieu kolot urang teh neangan nafkah gitu jangan nafkahan anakna Heung rada balai ge serem. Eta teh bentuk tanggung jawab kolot ke anakna. Matak urang kudu selalu ngahargaan kolot. Ya, tong make jeung campelak ka kolot. Komo ayeuna anjir ngotot-ngotot ka kolot. Nya. Hargaan kolot urang supaya urang jadi anak anu berbakti. Kirang bara anjir urang mah bener tuh. Babalik ka kolot urang. Moal bisa, moal lunas moal. Lamun misalkan ayeuna urang sistem timbal balik, moal lunas. Jasa kolot ka urang geus eueuh papadana. heueuh nya berat baheula mah urang teh hudang sare indit sakola nya bener ayeuna mah hudang sare gigireun awewe sare deui we Nying. Please mo. Ban tadi briefing aing ngomong kumaha. Ya, ieu teh keur nyieun konten sedih. Kali-kali kamonesan teh anjir kontenna anu sedih sakali-kali. Bisi baraseneun anjir bodor wae. Lu sedih. Aing tadi briefing lu sedih. Ya maksudna hudang sare init gawe.
Anjing parah ai saremo anger. Siapa dititah bener anjir salah. Dititah salah komo maneh mah. Teu jadi deui anjing, teu jadi deui. Konten aing hayang jeung konten sedih ieu. Besok atuh balikan deui, Bra. Banget ah sudi anjir. Ngesan anjir.